Dulur-dulur kemonesan Kadaria orang ngumpul seserian Tapi omat ulah sok seri sorangan Disitana cek batur jelema edam. Berat. Orang ek pindah jadwalna ah. Rek pindah. Tumuran orang batur. Ini batur lo batur mah. Emang sorangan hirup teh. Lain nanaon pan orang kan akrab lagi jeung didinya hungkul. Jeung nu lain maragap anjir teu bisa diajak ngeleng. Geus tong make jeung pindah atuh naon di alasana? Yang pindah segala anjir. Keung euy malam Jumaah urang teh euy sieun. Anjir. Keung cenah aki-aki. Sieun kunaon di dinya atuh? Atuh keung we berada urang borangan pan berat. Pindah lamun misalkan ayeuna pindah berarti orang berenang kudu ngilu pindah jeung di dinya meureun. Nyata mah kebarengan deui jeung urang hayu ngilu. Bari kieu berat euy. Pangomongkeun ka RW sakalian urang era. Didinya nu hayang pindah aing nu kudu ngomongna atuh kumaha. Bae atuh berat kitu bebarengan pindahna bareng. Urang alasana kumaha ka RW. Piraku orang arek alasan meureun we. Urang sieun we borangan. Kitu nya. Era anjir. Ya ulah ngomong gitu ka RW mah pokona mah hayang pindah we lah pokona mah intina mah urang mah. Lah, aing ngomong atuh. Daek ngomong daek. Ke urang ngomong. Oh, soal gitu urang. Pindah ka poe naon atuh di dinya? Urang teh pindah ka beurang. Anjir. Diomongan dia aki-aki ieu anjir. Ya lain ngarona anjir ka beurang mah. Lain ngarona ka beurang mah ngaranna disebutna. Panya aing anjir rek pindah ka poe naon ieu. Aki-aki pi omongeun anjir. Sudi anjir ngomongna ka si RW. Didinya we pindah ka beurang itu leh. Parah anjir ya aki-aki rempag. Panas kieu nya. Pan mau mantap sini walungan sote miis ya teh. Padahal mah jauh dah jarak matahari ke bumi tanya. Udah padahal mah. Angger we panas Palingan ilmuwan eueuh nu nepi nya ka matahari mah. Boloho we ilmuwan eta mah. Boloho kumaha bi? Ka matahari mun keur peuting geura meh tiis mah ke beurang. Heueuh nya bi. Heueuh atuh. Mun keur usum tirisnya bi. Panasnya. Boloho eta mah ilmuwan Nyapan. Henteu si teh ilmuwan mah henteu boloho teh. Gimana? Si boloho satu abi. Henteu, mana oge teu boloho. Henteu. Terus bibinya? Homo bibi mah henteu atunya guysnya bibi mah teu boloho bibi urang mah. Anu boloho mah urang. Ieu ngumpul jeung kararieu boloho mah. Agok edan. Tapi ketang aya nu leuwih boloho deui. Aya. Itu tuh nu keur lalajo tuh itu tuh. Tuh nu keur lalajo, nu ngalalajoan nu baraloho. Cek orang mah gadag gitu. Scroll we cek orang mah tuh. Naonan lah. Kaciri teh perubahan bibi aya nama ieu. Empo alusnya. Asal ada godis we. Oke naon deh? Ke skincare. Oh, jadi oke skincare biar aing kemajuan ieu. Tapi awewe mah teu cukup. Teu cukup ku geulis di luar hungkul. Kudu geulis jeung jerona. Jadi geulis luar jero. Gitu. Tuh bibi kudu ngahakan skincare-nya. Astagfirullah. Entah gitu konsepna bi. Teu kudu make jeung dihakan skincare jeung bari naonnya skincare eueuh anjeun nu kemasan saset anjeun nu ditinyuh eueuh. Eueuh nya guys. Maksudna geulis di luar nya podina geulis jerona akhlak maksudna. Akhlak kul karimah maksudna teh. Teu kudu ngahakan skincare bi teu kudu. Makan skincare cenah ieu
ampun teuing. Kemarin mah berat orang ketipu ku filter duh. Ketipu ku filter kumaha teh? Kenalan FB ini. Ayeuna FB mah alus, gelis, mulus anjir. Nah, aya di panggihan ka imahna siga berenuk anjir. Berenuk saya kagoket. Ai maneh anjir nok batur bae teh. Kumaha camerok kumaha bangetna? Heeh. Orang teh datang ke imahna nya. Tah. Indungna teh nanya. Cenah. Tos lami kenal sareng esih ti kukur cenah. Naon? Esih ti kukur. Ngaranna? Heeh. Anjing. Esih ti kukur. Lain sih kan mau ngaran deui eta ngaran. Ai ngaran aslina ai ngaran dina Facebookna saha? Heuh nya eta buguna Facebook marena arana teh. Dijauhan. Terus kumaha tuh? Tuluy kana tuh maneh. Da geus kagok asong. Keureuh wae ku urang teh. Wah deui pampangna mah. Memang puas. Jadi guys ya, ayeuna mah si emota ayeuna mah geus boga kabogoh. Geus teu jomblo deui ayeuna mah. Ngaran kabogona esih ti kukur guys nya. Doakeun mugia jadi engke lamun boga anak teh ngaranna odah cangkurileng guys. Lamun teu cecep dederuk. Ini puas. Mudah-mudahan jadinya guys ya. Dakeun guys ya, sarele ya. Nying si ti kukur goblok. Berat kayak penting didinya salah teu Ya, saya kumaha gitu. lain urang teh butuh jalma tiluan Saha atuh jang naon? pan eta urang teh rek gapleh Anjir. Banyak aing rek naon meni dinas anjir ngomongna. atuh berat daripada pusing anjir mikiran pangabutuh teu kacukupi wae. Da ayeuna nya mikiran duit hese pisan diatur anjir. Pisan diatur kumaha atunya urang nu ngaturna aya di dinya. Nya moal bisa diatur atuh duit mah lamun misalkan di dinya henteu bisa ngatur nama. Ya kudu aya jang nyengcelengan, kudu aya jang beulikeun meureun kabeli meulikeun duit teh kudu berdasarkan kemampuan. Terus meureunan eta anu berdasarkan kebutuhan. Kitu beureun ngatur duit mah aya di dinya. Hese kumaha sih? Maksud urang mah kieu berat cik atuh duit heueuh sing beunang diatur mun geus kaluar teh baralik deui. Anjing. Lagi ngacaprak ieu anjir si Kosim. Parah anjir. Heueuh anjir da duit teh jelema anjing. Kudu hidengnya balik deui. Boa ebah. Parah ieu Kosim. Ampun deui. Brad, nyadi, ari cileh payu ayeuna Brad. Anjir. Lain ceng eueuh pembahasan anu leuwih geuleuh gitu ti pembahasan cileh ieu. Nah anjir ngabahas cileh ceng. Aya wan leuwih penting geura sok. Aing mah ampun teuing. Ieu kumaha mimitina ieu? Cileh jadi mata pembahasan poe ieu. Materi pembahasan poe ieu kumaha ieu caritana? Peda eta Brad, tadi pisan. Heeh. Tatangga tas meuli motor NMAX ya Brad. Terus naon hubunganna jeung cileh? Ditanyakeun ku Aceng, Heeh. cenah kadar ladang kuru cileh genteng pejit. Paribasa nu kitu mah saroceng. Ih mani teu paham ieu paribasa. Yeuh. Arek saha sedaya anu ngabanar cileuh. Jeung pisabarahaeun eta cileuh mun sakilo ceng. Parah aja saroceng ieu. Ampun teuing paribasa eta mah. Yeuh menang manehnana menang puasa, menang ngirit-ngirit kabeuli NMAX teh. Maksudna cileuh mah teu berharga nepikeun ka ayeuna ge henteu. Parah aja ieu saroceng.
Lila anjir beki rempak we sirahna ieu. Ampun teuing.